Kakak ya teh kadalina. Sopat dah. Wih, menarik. Pun kabeh pun amit ampunan paraun sampurasun ka luhur kasampurnahan Gusti Nabang Agung, kabeh pun ka para batala anu ngajaga, ka para batari anu ngajagi, ka para kasepuhan, khususnya kasepuhan Dawagung, khususnya kasepuhan Anak Praja, kasepuhan Anak Kakak, kasepuhan yang Maya, kasepuhan yang Jangkar, kasepuhan juga Kusuma, kasepuhan Dawagung anu Kasumar, Surayana, Kum, Angkeng, Widi Pangraksa, Widi Panggiat, Widi Pangdurung Laku, Widi Kami, kasepuhan Dawagung kabeh, Widi para batara anu jaga kabeh, Widi para batari anu kabeh, Widi Widi Gusti pun kabeh amit ampun nun paraun dina dengan ieu dinten non Kang itu Senin dinten Senin bulan Oktober dina bulan dinten Senin oge dina bahasan ayeuna kiwari dina bulan Hijriah kaping mulut teh kaping sabar Kang Jajang? Kaping panjatan kaping 12 dina wangsa kala Sunda Chandra Kartika kaping 15 panjang Juli lepat ke Pananggalan atau napi lepat menyangemkeun nami poe ada sihapunten di Sadaya Waji Pasundan Kegiatan Segaluh Parahyangan nasional oge internasional khususnya Nusantara anu sakuliahna ka Ali Komsun nega tawatuk sihapunten boleh aya kalepatan atau nanti kata-kama anu kalangkung anu ke kaanggo jadi ieu acara nyaeta acara Bakti Purnamasari oge Puluhan Sanhyang Tanapin Kepukat Jematan Pusaka Lembe dikalikan oge parantos aya dina waktu sae lorsan wanci teh kaang atosna teu aya meuleup-meuleup itu nu kapihatur dina membuka perkawis puluhan sangyang laki disebut oleh jamaah pusaka setelah salios tina acara anu dipidamel ayeuna kita mupusti karena pusaka tapi parabot leluhur anu parantos ti payun lantunkeun aruran sadaya anu parantos ngadamel
rupa-rupa kehadian dugika mangsa kiwari janten manfaat kanggo sewu putu anak itu anu masih keneh nusupi karena ieu acara karena ieu paget atanapi pusaka salah sawiosna pusaka-pusaka anu aya di wilayah Dewagung nyaeta aya pusaka Pajajaran Kujang aya oge mengrupi-rupi keris aya borojol aya bari teh 5 kilo aya oge tumbak aya oge nu mengrupi rencong aya oge kujang lanang oge atribut kepangkatan status Kesatuan Polri rupi-rupi sesaya nama Sapuratina ieu oge penyedia salah satu tujuan sareng kautamian ieu acara sanes kanten tergantung kanu nanti sareng oge anu ngartos kana pertawis adat sareng budaya leluhur Nusantara khususnya Parahyangan Pajajaran Sunda Galuh Galunggung antawis padaran-padaran nama langkung ininya biasa nyatatan para sesepuh adat anu aya di patempat-patanana masing-masing panten sami bae padaran-padaran nama janten kesimpulan tina acara ieu zaman pusaka ukuran Sang Hyang teh nyaeta kanggo silokaning pusaka diri saupamina lamun ieu badan kurung tara di jamasan tara di mandian tara di ibakan panginten rareget pon kitu deui oge pusaka-pusaka leluhur oge panginten sami seperti kitu sok sanajan ieu mangrupikeun benda-benda anu sifatna logam mung saukur panghormatan urang sebagai sewu putu ka para sesepuh leluhur anu payun ngaropea ngajaga ngariksa ngaraksa oge karena sisa-sisa peradaban oge karena tanda-tanda ciri-ciri peninggalan leluhur salah sawiosna parabot sareng pusaka-pusaka anu dibanda ku panrangan aruran masing-masing untuk menjaga oge mirosnya karena karya-karya anu nyata anu aya di sabueureun Dewagung kapayuna kanggo sewu putu tiasa dianggo edukasi pembelajaran untuk masa depan ibarat saur sepuh kapung rumah tunda di anu lagi handul film lisan dan jaga seperti itu panten hayu para dulur sakabeh urang nyieun karya-karya anu nyata anu hade dimanfaatkeun balaria kanggo kepentingan balaria oge manfaatna kanggo balaria khususnya ka para kaum muda oge hayu urang berkarya kanggo kemajuan ieu negara kanggo kemajuan ieu negari kemajuan kaum bangsa oge adat budaya sok sanaos dina zaman milenial ieu urang ulah leupas ujar tali jaga tina adat istiadat budaya sareng seni leluhur anu tos dipayun ngantunkeun urang sadaya kumagi sakitu panginten padaran anu kadarna ditetapkeun
sanes bade leluhuran Gusti, sanes bade leluhuran para puhun sakabeh, sanes bade leluhuran para tohaan sakabeh, sanes bade leluhuran para sesepuh sakabeh anu aya di wilayah Parajangan, Pajajaran, Sunda Galuh, sareng Galunggung, oge Nusantara. Ieu mung sakedar ngaropea ngajaga ngariksa pusaka-pusaka leluhur anu ditantukeun. Upina eta teh salah sawios mahakarya sepuh-sepuh urang anu ti payun. Atur nuhun hapunten bilih kirang tata kirang basa. Nah, untuk seureus untuk tikungna cumarita. Hapunten ampun paralun pun tampun sampurasun sampai cag mari bisa nyiptakeun mahakarya lah urang kudu bisa nyiptakeun lur ya usiana ratusan tahun urang teu bisa nyiptakeun anu ratusan tahun Itu bisa ratusan tahun mah. Nyiptakeun ayeuna nya ayeuna meureunaan. makin lalu ruput usaha kemudian itu kami usaha jadi coba jadi usaha kenapa jarinya usaha ini bener geuning Naon? oh ada apa lagi Pak? hirup babarengan tahun-tahun bila salah masalah itu orang tuh yang Kan? ngopi oh Tak kopi. nah udah hari ayam Iya. yang pendana itu jadi we saya aya jurik ambil kajajang juringan atuh ambil kenapa Alas. urang mana eta teh urang maloba nu ngalesan ikan statuskeun ngaromena loba aya mungkin teh gerak hayang di luar haragu sama kayak hayang apa nya ho yang tahun harap kan bisa acara gede gitu pengenalan mah begini yuk tanda panah pas apa yang diarahkan ya ih lain pangarikan Cicing heula. Sok, sidakap jang sampulna. jajang atuh Heh, saya motona. di dekat atuh make waktu Teu bisa kapan bari eta.